Dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan, di hikmahna naon pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang maradi teh ngadak-ngadak bageur tuh gitu alah